Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carios siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka-2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan sabrek kantun sabrek heula arah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Para wargi sadayana teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Harita wanci liwat sareureuk budak Mang Dira geus jog-anjog ka hareupeun imahna. Katempo damar cempor di tengah imah caang keneh. Hartina nu di jero imah teh masih keneh aya nu can sare. Sabab lamun geus sarare kabeh mah biasana cempor teh sok dileutikan hurungna oge. Waalaikum. Waalaikum. Umsi geus sare can. Si yeuh akang balik sih yeuh. Ceuk Mang Dira bari tumpa tempo ka jero. Waalaikumsalam. Gening bapana. Meni peting-peting teuing atuh mulang teh bapana. Cek Bi Umsi bari ngelol tina panto. Teu wakan nembalan, bus we. Mang Dira abus ka jero. Laju ngoloyor ka enggona rek ganti heula pakean. Ari Bi Umsi surti manehna ngoloyong ka dapur nyokot cai enteh keur salakina. Sanggeus disalin gek Mang Dira diuk dina amparan samak yang hareupan cai enteh haneut jeung goreng ulen meunang nyadiakeun pamajikanana. Ari si Sujang geus sare can indungna? Tanya Mang Dira bari ngaregot cai enteh terus ngalinting bako jeung dun kawungna. Si Sujang mah meuting di mana si Direja.
geus 2 peuting. Kamari nanyakeun bae peda uwe mulang meureun manehna ngadon ngendong di si Dirja. Nanyakeun naon? Nya nanyakeun akang. Nah lilela teuing cenah can balik wae. Oh, da kumaha atuh da ari can rengse mah rek balik oge asa teu puguh ieu manehna. Alhamdulillah untungna ayeuna nu geuringna teh geus cager sabihara-bihari deui. Nya syukur atuh ari geus cager mah. Gering naon cenah eta teh bapana? Cek Bi Umsih ngarasa penasaran. Eta biasa kaseureud ku bangsa siluman cenah. Siluman hileud hideung anu aya di walungan. Apanan eta manehna teh saacan katerap geuringna teh beurangna tas nuar heula tangkal waru cenah di walungan. Kitu tah. Geuskeun bae lah teu kudu dibahas deui. Ieu teh akang carape ja bahasa tundu deui ieu teh manehna. Cek Mang Dira jiga nu teu hayang kapapanjangan nyaritakeun pangalaman manehna salila nyariatan Jang Mirja nu gering. Bi Umsih oge surti nu satuluyna sanggeus Mang Dira ngarasa tundu. Terus duanana pating koloyor asup ka jero enggon. Para wargi sadayana waktu teu karasa nyerelekna. Caturkeun dina waktu isukna. Wanci haneut moyan. Jang Wira kakarak jebul balik ka imah. Bi Umsih mah Cirebon keneh mula oge geus indit ka pakuliana. Kuli ngored di kebon Haji Mahmud anu basa mangkukna Mang Dira milu yang bako ka kota teh. Jang Wira datang teh juk langsung kakaratak ka dapur. Harita Mang Dira keur siduru hareupeun hawu sabab poe eta mah manehna teu indit ka pakulianana. Geuning Bapak geus balik, Pak. Nya wayah kumaha teh dituna, Pak? Isuk keneh geus aya di imah. Kumaha? Geus cager jelema nu gering teh, Pak? Ceuk Jang Wira bari gog nagog cingogo gigireun bapana. Tadi Bapak mah balik teh peuting. Alhamdulillah dikeresakeun cager sabihara-bihari deui budak teh. Ke ari maneh tas monok taun saha Jang? Ceuk Mang Dira bari melaung ka anakna. Nya syukur atuh pari cager deui mah. Nya biasa we kuring mah mondok di teun si Dirja, Pak. Ari mah geus indit ka pakulianan Pak. Nya geus indung maneh mah rebun-rebun kene oge geus miang. Ye Jang, ulah sok dibiasakeun loba ngendong di mah batur. Di mah oge lega kene atuh sarema ngerakeun maneh teh. Ih, datar unggal poe ieu atuh, Pak. Pedawe basa peuting mah kagok tas balik ulin abdi teh, Pak. Balikna ka peutingan di jalan. Rek balik ka imah teh karunya bisi ngaganggu ka si emak nu geus ti berasare. Ya tas ulin ti mana kitu maneh teh nepi ka balik peuting-peuting teuing. Kade ulah kamalinan teuing ari ulin teh kudu inget ka balik. Ceuk Mang Dira rada teu panuju ka anakna nu taya kadewasaan wae. Puguh wing teh tas nempo ka uwana si Dirja, Pak. Apanan uwana si Dirja teh imahna kabangsatan. Usum bangsat di ten uwana si Dirja mah. Unggal peuting sok aya we anu kapalingan. Uwana si Dirja oge peuting kamarina mundingna aya nu maling, Pak. Baru uwa si Dirja anu urang mana teh ari maneh Wira. Da si Dirja mah asa teu bogeun uwa anu naon anu tegas. Apanan bikiti mah teu boga adi teu boga lanceuk kan ukur budak tunggal. Wanu mana ari maneh teh Dirja? Ceuk Mang Dira melong kana beungeut anakna. Ih, lain uati indungna atuh, Pak. Apanan indung si Dirja mah pituin urang dieu. Sok liur ari bapa mah. Ai, heueuh nya. Oh, uanu ti bapana meureunna nya maneh mah. Mun teu salah mah lemburna teh lembur Cimaranggi. Terus kumaha tuh tah? Nya uati bapana ngaran uwana teh Wa Udin.
Ari ngaran lemburna mah bener Cimaranggi, deket lembur Leuwi Dulang geuning Pak. Tah ayeuna teh di lembur Cimaranggi teh keur mahabu maceuh ku garong di lemburan teh Pak. Ari maneh mondok di ditu sabaraha peuting kitu Dirja? 2 peuting Pak. Puguh kuring teh ngahaja matak mondok teh hayang panggih jeung bangsatna Pak. Temal Jang Wiratan. Maksud maneh terek ngalawanan eta bangsat. Nya halus atuh ari boga niat kitu mah. Hartina maneh boga rasa tanggung jawab kana pangabisan nu aya di diri maneh. Tapi kade ulah sok ngahaja di teteangan ari musuh mah. Kade kudu boga prinsip. Hirup ulah neangan musuh ngan tapi lamun aya musuh ulah lumpat kitu. Sabab pamikiran jika maneh kitu teh hartina sarua jeung sombong eta teh. Asa aing boga ilmu, asa aing boga pangabisa, kade ulah ngahajakeun dengan musuh. Ih ari bapa, apanan cek bapa ari ilmu teh gunana keur tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Cek bapa kene oge, cenah ilmu teh kudu diamalkeun atuh Pak. Jadi pangna kuring ngahaja mondok di Wana si Dirja teh, kuring pan kapuntangan tulung ku si Dirja, kitu tah Pak. Cek Jang Wirayuda nerangkeun ka Mang Dira. Sajongjongan mah Mang Dira jadi ngahulang. Da bener naon anu bieu diomongkeun ku anakna teh. Antuk napok Mang Dira nyarita. Nya bener pisan euy kitu Wira. Ngan kade ulah sologoto maneh teh. Ulah kena-kena urang boga pangarti. Kudu salawasna iatna tur ati-ati. Lamun sakirana batur atawa bangsatna teu miheulaan mah ulah ditarajang ti heula kade. Cindekna kasawae kasahawae oge ulah nganggap enteng, ulah nganggap remeh. Kudu diperhitungkeun. Meh urangna bisa ngukur kana kekuatan lawan. Kitu tah. Cek Mang Dira ngawanti-wanti ka anakna. Nya tuh Pak, da kuring oge lain rek jajagoanan. Ngan atuh keur naon boga pangarti ari teu digunakeun mah Pak. Ayeuna geus waktuna ilmu pangwaris si bapa teh ku kuring dipakena Pak. Alus kudu kitu atuh Jang. Rek iraha maneh ka ditu deui. Nya ka Cipaganti. Nya ka lembur Wana si Dirja. Cimaranggi Cipaganti tadi teh. Rek iraha. Engke oge rek ini teh ka ditu Pak. Karunya tuh da ka Wasi Dirja jeung ka sakabeh warga urang Cimaranggi. Doakeun we nya ku bapa sangkan uing bisa numpes eta para garong Pak. Nya didongakeun pisan ku bapa. Da geus jadi guratan perjalanan hirup maneh eta mah. Wayahna maneh kudu daek merangan naon rupa tindak laku kajahatan jeung kangkaramurkaan nu aya di ieu alam. Paling henteu nu aya di wewengkon anu deukeut we jeung lembur urang. Ceuk Mang Dira mapatahan ka Wirayuda anakna. Nya Pak, kitu pisan nu aya dina pikiran uing oge Pak. Aya sangu teu Pak euy? Ieu beuteung asa murlid kieu si cacing geus demo jiga nama Pak. Aya tuh sangu mah tuh. Da tidur subuh oge pan indung maneh geus tanginas ngahaneutkeun sangu. Tuh tempo dina tetenong atau di pago. Aya keneh teu paes impuna. Ngahaja ku bapa teh teu dibeakeun. Da inget ka maneh can dahar. Jung daheula. Teu nyarita deui kojengkang we. Jang Wirayuda ngojengkang nyokot piring. Terus mukakeun tetenong. Geus kitu mah celebek we dahar bangun anu lapar naker. Sanggeus beres barang daharna, Jang Wira terus bebeja ka bapana. Yen manehna rek ka imana si Dirja deui. Bade sakalian rek mantuan ngomean kandang hayam anu indungna si Dirja. Pak, ieu uing rek kateun si Dirja deui nya Pak. Rek mantuan ngomean kandang hayam anu si Dirja. Bisi engke mana nanyakeun mah bejakeun we uing rek mondok deui kitu Pak di lembur Cimaranggi. Dapanan engke peutingna rek ka lembur Wasi Dirja deui Pak. Ceuk Jang Wira bari ngome-ngome kancing bajuna anu logor jiga rek murah.
Deuh, padahal mah balik heula we ka imah. Balik gawe langsung ka dieu balik. Ulah langsung indit deui ka lembur uwana si Dirja. Da moal lila meureun ngomekeun kana ngayam mah. Engke pas sore niang deui ka lembur uwa si Dirja, ulah langsung ti imah si Dirjana bisi indung maneh dedeupeun. Ah, meh sakalian we tupat teu bulak-balik. Da di imah oge karesel teu pugu cabak, Pak. Bari susuganan rek neangan gawe uing teh, Pak. Antuk nama Mang Dira oge teu bisa ngahalang-halang deui kana pakarepan anakna. Sameh indit Mang Dira ngelingan ka Jang Wira. Sangkan salawasna kudu iatna tur waspada. Jeung teu poho maehna ngadoakeun sangkan anakna boh keur di mana wae. Salawasna aya dina panang tayungan Gusti anu Maha Welas tur asih. Harita Jang Wira ngaleos ninggalkeun imahna. Teu kungsi lila oge. Manehna geus tepi ka imahna si Dirja. Da ukur kahlangan ku 5 suhunan jeung kebon sampe jarak antara imahna Jang Wira ka imahna si Dirja teh. Barang jol oge datang ka imah si Dirja geus katempo. Si Dirja keur nek trek di tukangan imahna. Keur ngomean kandang hayam meunang nengah ti Mang Mad Tasim alias Mang Mandor pagawena Haji Mahmud teh. Geus beres can ja ngomen kandang hayam teh. Mun jiga nu hese kitu geuning maku teh. Cik ku dewek geura euy. Nyeun kitu wae meuni kudu meakeun waktu hampir setengah poe si lain mah ja. Ceuk Wirayuda bari nyokot bedog anu ngagoler gigireun si Dirja. Ai maneh ka dieu deui geuning Mat. Sugan terek engke we sore ka dieuna sakalian bari rekateun wa uing teh. Ih, apanan dewek teh geus ngomong tadi rek mantuan maneh ngomean kanang hayam. Ulah nyebut ngaran keur waktu budak atuh ah. Mutmat wae. Apanan ayeuna mah ngaran uing teh geus diganti jadi Wirayuda lain Rahmat deui. Ah, si lain mah kumaha sih? Do hampura atuh Wir, hampura Wir. Nyaeta sok poho we dewek mah. Inget teh sok Rahmat we jeung Rahmat poho ka Wirayuda. Lain teu bisa tapi eueuh bahana ieu nya kana hayam teh. Tadi can beres kene we oge kuing teh kuntang kulinting dengan awi neangan papa dengan usyu. Awina geus barobol lobana mah yeuh dipakut teh kalah raremu. Cek si Dirja bari ngagiwing awi haur sagede leungeun anu memang geus barobo. Teu daek guam teu da si laing mah. Ja awi-awi wae mah karing ngala we ti kebon atuh. Muni kudu pulang pulung heula. Ah maneh mah apanan nyaho meureun dewek mah teu boga kebon awi. Boro-boro kebon awi, kebon jengkol oge teu boga dekah mah. Sok nu lain-lain wae maneh mah euy Wir. Aduh. Asa teu geunaeun maneh mah ngareka basa teh Dirja. Geus we teu boga kebon awi weh kitu. Make jeung nyebutkeun kebon jengkol oge teu boga sagala. Teu muruakan ti pisan ngomong teh maneh mah. Tuda pira satangkal 2 tangkal butuna oge da moal loba meureun. Cing dagon hadi dieu nya. Dewek rek ala awi heula yeuh. Menta we ka Mang Mandor ah. Ceuk Mang Wira kituna teh bari ngingkig leumpang muru ka kebon awi nu aya wetaneun eta lembur. Si Dirja teu kaburu ngomong ukur colohok bari gogodeng. Teu lila oge Wirayuda geus datang deui bari manggul awi aya kana 3 leunjeun. Nu gedena sagede-gede suku kolot. Gubrag we. 3 leunjeun awi teh digubrageun tukangan si Dirja pisan. Tah jatah. Cukupnya sakieu oge. Tenang ulah sieun. Dari menang maling tapi menang menta ieu mah ti Mang Mandor atawa ti Mag Dasim. Da bager ieu mah Mandor malah kewe bebejana pandeuri. Cenah cek Wirayuda. Ari si Dirja ukur mencerong kana awi anu digolerkeun dina taneuh. Ih, ngadon ngaulang, sok-sok atuh ja. Deun ngaulang wae atuh. Harus dipangalakeun awina kalah ulang-ulang deui, kitu geuning maneh mah ja.
jika hayam anu ngadenge sora juri atau hayam kena ku juri tetelo lain ngahulang atuh wir ieu teh keur mah pantes heula kumaha dena maneh oge sarua ngomongna asa teu ngeunaheun kadengena sia teh ari hayam sok hulang-hulang gitu lamun nampo juri paling oge kabur meureun mun heueuh mah eta hayam nampo juri mah sok aya wae maneh mah wir menggeus lah teu parenting teuing nu kitu-kitu we dibahas sor kadeukeun ragajina urang potongan ku dewek awina dieu geus kitu mah duanana harita nyarieun awi nyarieun kanang hayam maksudna teh ari digawean ku duaan mah antukna beres weh ngomean kandang hayam teh harita wanci geus manceran moal di dieu oge bedug lohor Jang Wira jeung si Dirja dariuk dina golodog dapur bari ngarobrol geus bebe cacan ka bapa maneh teh yen di lembur wa uing keur maha buku garong wir nya geus atuh ja malahan mah bapa dewek mah ngajurungkeun pisan basa dewek nyebutkeun hayang nyerek eta garong-garong anu geus maling munding nu ua maneh ote hitung-hitung mecak pangabisa jeung mecak kawani cenah ja euy ari sugan teh bapa maneh nu rek nyerekna nu rek newakna maksud dewek teh ari sugan maneh rek jeung bapa maneh katen wa uingna euy apanan geus pada nyaho ari Kang Dira mah hebat ulah boro lembur nu deukeut lembur nu jauh oge geus arapaleun ka bapa maneh mah apana ceuk maneh basa sabaraha poe ka tukang tas nulungan urang bojong haur cenah bapa maneh teh geus waktuna reureuh bapa uing mah ja kulantaran geus kolot ayeuna teh geus 50 leuwih ayeuna mah bagian uing we minangka generasi penerusna tenang lah teu kudu sieun rasaan mah dewek bakal mampu tah ngalawanan bangsat 5 sigi wae mah temal Jang Wira ditungtungan ku ngahehe nya syukur atuh wir da jeung nyana wir euy urang salaku nu ngora nu kudu neruskeun tapak laca kolot teh komo deui maneh mah apanan minangka pangwaris tunggal nu miboga ilmu panemu ti bapa maneh lain ngan ukur ilmu lahir tapi ilmu batin oge komplit nu aya dina diri Mang Dira mah tah tangtuna ayeuna kabeh geus aya sarta kacangking meureun ku maneh wir ceuk si Dirja ngarasa reueus ku kaunggulan sobatna dari manehna mah estu bolos strong teu bisa nanaon lain teu hayang diajar da mindeng eta oge sok diajarkeun ku Jang Wirayuda ngan manehna mah hese we ngarti babari poho istilahna butak sakalieun dititah muasaan hiji amalan oge tara daek pongkohanan meureunan eueuh bagian we si Dirja mah kana kara ditu teh geus aja ulah muji-muji jiga kitu euy bisi dewek kabeh liang irung lain rek umaku atawa nyomukeun diri dewek mah ngan bungana dewek boga pangabisa hartina kudu diamalkeun euy dipake nulung kanu butuh nalang kanu susah sabab lamun ilmu teu diamalkeun salian teh mubajir teh dosa ongko hukumna ja euy walon Jang Wirayuda ngajelaskeun ka si Dirja nyaho bener kitu pisan wir geus aya nama urang dalah heula yeuh candahar dekat isuk mulawal kitu teh yeuh darlah ceuk si Dirja bari jung cangkat tina tempat tiupna laju ngoloyong asup ka lawang pantau dapur ari Jang Wirayuda mah teu nuturkeun ukur ngareret ka si Dirja anu ngalacat ka jero dapur ngadon ngajedog wae hayu wir rek dahar moal moal uing mah geus tadi di imah sok we maneh sorangan lah sarebeuh keneh uing mah wir ija walon Jang Wira da jeung nyana mahena mah teu ngarasa perih beuteung sabab apanan sameh kadinya teh geus dahar heula di imahna nya kajeun atuh hari moal mah ongkohanan da saeutik deui saungana oge tawar gatra uing mah tebalik maneh manawaran teh
si Dirja ukur ngahehe. Saterus nama mahna nyuk sangu dina boboko buntung anu ukur sacomot deui. Deker we dahar. Ukur nyocolan coet urut sambal anu kari peperetna wungkul. Gancangna carita wanci sorena harita Jang Wirayuda jeung si Dirja keur pating karedik laleumpang mapai-mapai galangan sawah. Teu lila beras ka kebon haur, terus nyorang jalan lembur anu nuju ka lembur Cimaranggi. Lemburna Waudin uwana si Dirja teh. Memeh bedug asar duanana geus aranjog kaburuan imah Waudin. Kasampak Waudin keur ngagedek meulahan suluh di buruan. Barang mireungeus si Dirja jeung Wirayuda kadinya. Waudin langsung jung cengkat pok nyarita. Tanginas teuing. Wayah kieu geus kadarieu Jang Dirja jeung Wira. Ceuk Waudin. Dengan katuna masih kena nyakal bedog. Oh nyawa meh nyal sewe di jalana. Ari wa min keur ka mana wa? Jawab si Dirja baregek diuk nagolodog dituturkeun ku Jang Wira. Aya tuh wa mane mah itu di dapur keur mirun seuneu. Engke sagedeung di oge asa geura sanguna. Urang dahar ngariungnya. Ari Jang Wira kumaha geus bebeja ka kolot ujang teh. Nya lain kuna naon uama sok sieun kolot ujang teh nyaun. Yen ujang rek modok di dieu. Bari jeung apanan lamun diparengkeun ka lembur ieu aya deui bangsat. Pan ku ujang rek ditewak. Kitu pan patekadan Jang Wira teh. Ngan kadewe ulah sologot teh Jang ah. Lain wa cangcaya kana pangarti Jang Wira. Da geus ngadenge wa oge ti Jang Dirja ngeunaan saha ari Jang Wira. Nu teh lian anakna Mang Dira seorang jawara kahot anu weruh ku ilmu jembar ku pangabisa. Ceuk Waudin muji ka Mang Dira hareupeun Wirayuda anakna. Nya ari menta idin mah tangtos atuh wa. Da kuring oge moal lalawora. Ceuk Bapak Uing ge ulah sakali-kali nganggap enteng ka musuh cenah wa. Sabab bisi urang kurang waspada ka dituna. Jawab Jang Wirayuda ngajelaskeun ka Waudin. Heug atuh ari geus bebeja mah nya syukur we Jang. Jadi hartina kolot ujang geus ngidinan meureun kana paniatan ujang anu rek nyerek bangsa teh. Ceuk Waudin hayang leuwih mastikeun jeung hayang leuwih jelas. Nyagindinan atua dalamun Bapak Uing tengidinan mah kuring oge nya moal ka dieu. Alus atuh ari geus aya idin tinu jadi kolot mah. Puguh basa peuting tadi mah Aki Omon anu kabongkaran teh kabangsatan. Karunya we ka Aki Omon ukur mangan ukur hiji-hijina boga embet teh. Ari basa peuting geus eueuh diiwat ku si bobolek bangsat. Oh, kitu ku tante wah. Jadi basa peuting teh aya deui meureun eta bangsa teh wah. Ari ngahaja-haja mah basa dua peuting ka tukang, kuring ngendong di dieu pan eueuh nya wah. Ceuk Wirayuda katara bangun ngarasa hanjalu. Sabab manehna teu bisa bantrok jeung garong-garong anu geus babadog ka lembur Waudin. Nyeta kitu, da teu kanyawan atuh Jang. Ronda oge tara lat padahal mah. Unggal peuting tara subung. Tapi ari palebaya garong mah teu kanyawan. Nyaho-nyaho isukna we Aki Omon rawah riwih laporan ka Pak RT. Yen cenah embena aya nu ngabadog. Beuh ambe hari anu nyawa. Karunya we atuh Aki Omon. Abong bangsat teu ningali. Cik atuh kahayang teh ari embe anu Aki Omon teuing mah ulah dipapaling. Nepi karawariwi juga awewe bakat tingku handeueul meureunna nyawa. Ceuk
Jang Wirayuda. Tuh ngaranna oge bangsat atuh Jang. Malejo nusaha-nusaha. Rek nu ki omon, rek nusa wae oge digubuk ge ku bangsat mah mulai ka karunya. Coba eta teh mbe meunang hasil panangahan di timang kamin. Karunya we wage ni ampun aja. Cek Wa Udin bari jung nangtung terus ngajantang bari nulak cangkeng. Parana mencerong kana kandang munding anu kari ruruntukna. Sabab munding nama geus eueuh di badog ku bangsat sawatara poe ka tukang. Atuh Wa, ayeuna mah geus tarang ari timur nya Wa. Da geus teu boga kebona oge. Keun we lah Wa. Engke lamun beunang bangsatna ku uing, rek sina dipulangkeun deui ta mundingna Wa. Cek Jang Wira ngarasa watir ka Wa Udin. Sabab ngan eta-etana harta nu berharga pangaboga Wa Udin teh. Nya geus lajang ayeuna mah geus ulah. Har geus naon Wa teh? Nya geus beak waktuna geus ulah. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mukur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.